kayu agung babarwit samya rempel agung samya pang-pang sekar mekar ingkali panilese si pandan arum banglus lampahipun astra jinga sareng Nyi Ijem anu dina waktos eta parantos jadi bebelahan terong saadat jeung sakalakuan anu kiwari aya di bumi nuju sempal kapi guyon antawis astra jinga sareng Maijem. Yum bawa daun jauh ka dieu mangga urang mais plastik aduh kau buat ilaha illallah jam lain hayang dikeriting kuku urang tarik lebaran ya syukur hayu ulah ngalah euy eta dahan waru
Sisi jem tersangka itu bujur pewat bisa ngegapruk. Udah-urang lah baheulana oge urut ronggeng. Dirongrong bari ditongeng-tongeng gitu betul lojer. Bisa di kopi gitu jem. Docil. Di kopi, di monitor, tukang kopi katabrak motor. Aduh, ampun ceng si jem. Aduh. Kunaon sih ah? Hari seni jam pan urang kieu kapan seni urang mah. Jadi lamun urang hayang rereng kenekan di imah kudu seni urang seni Sunda. Nah, nya atuh. Oh iya na aya seni barat mapan toew cuy bari dangsa geuning si hareupan silih puntang tak silih puntangan tak bener ceu? Ya bener Tah ayeuna mah mana jeung urang silih puntangan cangkeng. Tuh. Da urang udah hararese rek nurutan kos barat-baratan deh gitu. Kitu kumaha? Rek muntangan tak maneh masing penjelut gitu. Lencing penjelut tuh bergug dapan aing urut nanggung kieu teh. Jadi hese tak bonjol merosot dua. Aduh ampun aing. Aduh pan basana ge basa deungeun mah jetemore tuyur tuh. Bari hartina? Teuing da aing ngadenge ti batur. Ayo mana bisa bahasa Inggris jam? Oh, ya urang mah pengalaman geus ka Inggris, geus mana-mana geus ka Amerika geus. Lain ember ikan itu Singapura gitu. Urang ember nu loba laukan. Ijo Amerika. Batur ke Amerika. Ke luar negeri teh ya. Bisa bahasa-bahasa. Cing bahasa Inggrisna sayah naon? Ieu gerak ninang ngitung bisa. Cing sok. Itu mun bahasa urang kita 1 2 3 4 5 6. Tap bahasa Inggrisnya kumaha? Amun bahasa Indonesia 1 2 3 4 5 tanya anu. 7 8 9 10. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lamun bahasa Cina nanti hiji teh. Iti sah sih go lak cipe kau cap lek cangkar-cangkerem ciwit jember. Oh nya bahasa Cina bisa. Oh, bahasa Cina bisa gitu. Bahasa ieu segala bahasa Inggris. Bahasa Inggris kumaha? Milang bahasa Inggris. Belanda. Bahasa Belanda kumaha? Mun cek urang hiji cek Belanda mah in. In 3D wir have system anihan tin. Tah itin teh 10. Tin teh 10. Amun 1000 butin. Amun 2000 bubutitin. Amun 3000 nya tinggal baju mah. Lamun 4.000 bubututan. Kak, lamun 1 juta buyata. Aduh ampun jeung aing. Ijem. Urang mah kana seni teh resep bae kunaon mah? Ari urang kana seni resep bae. Kudu atuh, da ieu mah seni urang. Moal saruba ka bisa deui ngamumule seni urang lintang ti urang keneh. Nya atuh. Heuh, cak kitu. Temu deui ayeuna urang daek meuli kacapi banyak. Keur ngalatih maneh supaya maneh bisa nyenun. Nyinen. Maneh teh supaya abah maneh bisa nyenol. Nyinen. Tuh. Da bisa urang oge nyinen. Nyinen kumaha? Oh nya nyinen biasa kok sinden ayeuna kitu. Cing sok atuh aing ngacapina. Nyinen jaipongan. Kumaha ca? Kira ge kacapina tah beuh. Pisan teu akang lamun kacapi. Keren siap kacapina keren. Sok. Aduh, bener we. Ya, dengekeun geus eta ieu. Sangka bisaan geuning maneh kan. Cicing. Aduh. Nya.
Nunaning nunang nunantung. Cici kan ulah dikagokan ai. Yo, kata. Paingan ya lagu ieu ya. Sok. Cahaya Suminar. Lain Suminar belagu. Cahayana Cahaya Sumirut gitu. paingan ya. Atuh paingan tetepi disangka hati terus Gusti kagungan jarawat beleguk aduh ampun ting sisi jem lain jarawat beleguk naon tumor kagungan naon atuh Gusti teh aduh sisi jem ampun ting sia ngarusak lagu cuma si jem gitu-gitu ting mah ngarusak lagu ai kitu eta kata-kata mah dengekeun paingan teh dengekeunnya bener atuh paingan tetebi disangkaan aduh teh ati dada aduh cici siapa lagu geuning bisa eta naon ngagogog lain nggak gogok beleguk tuh bawa deh baing buat tadi ceng nih Gusti tuh bisa ngagogog aduh ampun hijab dicakik sih baing Gusti kagungan dung kawung sarakoan aja maka dia kan aduh ampun sih hijab arwana unu cerut ya sok ai lagu es lilin bisa mana bisa sok sirupanana tak ita dengekeun sok orang pangkatan sok es lilin mah cece kalapa puyuh kelapa muda beleguk aduh ampun ini kecil-kecil sisinya ini kubet ya ini loh es lilin makan epot kumaha cenah si jem kalapa buruh kelapa burung aduh es lilin mah dengekeun resok pangkatan orang pangkatan iya tuh dengekeun cok rebabna yuk ya genahna cici ya yuk dengekeun es lilin hijem kalapa muda es dicanak mah kamajalaya abdi isin ide samar kaduga sabab aya geni sakadang mitoka sok aina ijem es lilin mah kang epot heuh kalapa muda aduh aing dicandak mah kang epot heuh didorong aduh abdi isin Allah. kang epot daku mitoha heuh mitohana Allah geni kantongna kosong aduh es mambo mah es mambo hijem didorong dicanak mah es
giri harja Esna abdi isin ijem kunu garelo sabab kuring ijem teu calana. es geprok mah Aduh, cepet dinyari es geprok aduh, terus. dicandak mah inga dakat Cianjur ulah ngageprok Makanya ulang keberot. Sisi jemur ini. Puji ibu puji. oh nyari es geprok mah kudu ngageprok Aduh, ampun jam. Aduh. beresnya ulang Hah? beres Nah, coba beres belum. Beres. Jo yang nampak gaji jadi Jo namprak ke Mas Adi. Aduh, ampun aing. Kudu mawa misi atuh jam sagala pagi. Boh dina kata-katana. jigana urang lamun kadengin mah kudian direkam dah Pasti direkam. Direkam naon Kang? kayaknya direkamnya digorong-gorong Oh, pasti. Oke jam hari ringan yang jangan udah heula. etam di sekarang ngudut Udah boki ingat sudah. tibang bako sebulan oge mani Kumaha ingat jam. Ai tadi mais naon jam? Lapar yeuh. mais naon mais main Aduh si Suri mais mayit. Mayit naon itu? Mayit naon? oh nya naon we anu sakira benang di dahan lauk atuh Heeh, syukur jam. Geus kabeuki ai jantung cau nu kamari teh diala dipais pan. Geus dipasak acan. ai itu pan nomor we di juru Naon nu namru di juru teh? eta urut samarak Lo penting. Ai masak jantung kumaha naon wae teh samarana teh oh jam. nya rupa-rupa hayang manisan ge urang mah bisa ngolahkeun Kumaha ai jam? oh manisan kebo manisan mundi Oh di kumaha melegug. oh nya munding we munding cicing carekelan heula Tuluy. urang ngagodog gula Heeh. Balur. da mal mai 1 kilo 2 kilo Balur geuning kana kereta api. menang ngagodog gula balurkeun ka kareta api dan kamu nih nggak penting ngamuk Kamu nih si kamu mending lah. Jadi nu kitu teh manisan terminal dulu. Ampun si jam aing geus ka mana we karep. Ai manisna gajah. kamu na yang manis anu meuna aya leuwih nu meuna Naon? manisan pabrot Manisan Pabroto. pabrot ke diuk balur ku gula nang ngagodog Keur mah Pabroto teh geus goreng dodonges kenapa pikir. Ayeuna kudu dibarul ku gula. Moal teh jiga buuk. Nah, jam aing aduh. Mun loba teh seuri da ini jam jangar pamecetankeun hulu. salah wae Sok. iya yang diurut mah ka ditu emang angkat ke jalan kareta mah Siapa aja yang modern aing jam. Taya pamecetkeun hulu, taya hulu. Sok, sok atuh sok sok. iya aya naon ngajendolan Bisul. Anu terjadi itu.
Daing mah tereh tanukan. Aduh cicing ada dia. Jadi anak aing. Aduh ampun jeung aing. Jam. Lain rumah tangga urang anu sakieu lilana. Da tetangga mah gareuleun urang kacoblakan kieu teh. Atuh gareuleunna nya urang pindah. Kira-kirana urang pindah ti dieu ka mana Jam supaya aman. Oh yang nu aman mah yang nu tiis. Heeh. Cicingnya di tengah laut. Wala aman dia akan lauk geuring deui aduh aduh. Hayang nu tiis teh kitu Ijam di mana aing teh? Kudu di es. Aing kudu cicing dina kulkas. Aduh. Angka dibuka teh jager. Lain apaan aing teh kamari teh meuli TV. Hah? Lain cecengiran wae si Jam. Meuli TV nu kamari teh dikamanakeun TV teh? Oh, TV mana? Nu kamari teh menang meuli maneh kapan di warung? Oh, apaan diseungeut kurang. Wah, itu TV diseungeut beleguk. Ning batu rumah rupa-rupa nu sok nu cirina aya di imah aya TV teh di luhur gentengna teh sok aya naon ngaranna teh? Oh, aya ucing. Oh, sarua jeung nu gelos yang ngomong. Lain geuning nu. Anu di luhur itu. Nu rangak-gak juga cucuk peda geuning naon teh? Antemi. Antemi. Si Jam. Antehai. Eta nu buleud dinding nu buleud gitu jiga ayakan di luhur genteng nu bola leunghar naon teh disebut teh? Oh, eta. Antena naon teh ning? Antena naon teh nyaur. Anu jiga bokor teh antena parabola gitu kumaha naon teh? Ulah itu ulah ngomong baru. Ka dieu teh jeung hareup kana mik centong jauh-jauh teuing. Da teluas eta ngomong cikeneh akang. Cikeneh. Ngomong naon? Antena naon. Heeh, teh eta. Eta hampir ngaharib kana buju. Aing teh Ijam ka maneh teh geus bosen ti hareup mah deuleu. Heeh. Kumaha tah kira-kira cek Ijam lamun aing geus bosen ti hareup kumaha? Oh, nyam paling ge urang ti tukang naon. Lain ieu mah. Ti hareup teh geus bosen aing teh ieu nempo imah nu sakieu geus. Eta siapa lompatna kana jorang wae aing. Oh, cenah akang bosan ti hareup nya cek urang ti tukang nonggeng urang. Caranya ngebekok aing jering gitu. Aduh ampun jeung Jam. Orangnya teh di jaipongan sakedeung Jam. Aduh ampun. Lain-lain baca diri pada dengan di bageran
Biasanya mengeus lagu gitu teh sok kakawin lamun lajo delang mah. Heeh. Siritinun ing paseh munafik. Aduh, paseh munafik. Busanter maneka warung kopi geus payu jam acan hari teh. Aduh. Bisanya Kang urut dalang gitu kumaha? Dewek mah segala kacabak jem. Geuningan. Ai mana bisa kakawen seperti dalang? Da teu naon aya dalang awewe oge. Oh, udah, komo dalang awewe anehnya. Aneh, atuh geura sok maneh kakawen bisa. Oh nya, nunggeus ngakin. Si geura sok. Saurilatan anak panjang sinengge. Aduh, si jem. Ya sabda urutan heula. Si jem ampun. Neng nong tak sirpanana jem. Siritinun sok. Sok atuh beleku. Tinun. Siritinun. Tinun yen pakaian aku udah ditinun. Aduh ampun. Tukang bakso nang. Lain. Orang nyanyi deui we jem lah. Heeh. Da ingat Syafi deui mana nyanyi deui sok. Urang lagu Sagagang Kembang Ros. Sok. Udah dimurah mareh Kang arti teh lah. Hah? Udah dimurah mareh. Lah mulai dimurah mareh gimana latihan balagu. Juga nek kayak urang aya nu manggil, sugan dinu tahlil kumaha we. Mendingan engke kalembur aya geus bisa mah. Ke mana? Oh iya urang narima panggilan kalembur. Aya usum panen. Usum panen kieu. Sok loba nu ngadarepkeun. Aduh, sugan terek manggil lagu ampun sih jam. Oh, cicing air mangkat di lagu ya. Yok tendangan rebaban euy. Cicing kacapina yeuh. Cicing. Ngabareok teuing atuh. Cok cicing. Cok. Cok. Sok atuh gerajan terengkeun. Cicing yeuh.
tampang-tampangan hiburan wae. Iya, biasa we tengah setel. Sagagang kemang ros sok maneh heula jem. Sok jem. Sagagang kembang ros tawis pang bakti ka diri. Aduh, si jem majikan aing. Aduh, si jem majikan aing. Nah, dari sih kayak itu lah. Yo, kata-kata anak ketinggalan pohon tadi teh di Paraseuna. Aduh kuburu teh kuberit terus ya. Ini apa? Ih, mendingan aja lagu ieu we. Lagu naon? Potret maneh. Heeh, sok. Potret manehna nu katampa jumaah kamari. Heeh, bener jem. Nyai abrokna keur poe jumaah. Paduduaan manehna keur ulang jentua. Potret manehna. Aduh. Nu katampa minggu kamari. Terus Di figuraan disimpan di HD. aduh majikan aing. Potret manehna keur kamari eueuh irungan. Aduh. Kabakar. Si jamu geus teu balekeun segala rupa aduh. Maneh atuh. Ampun, cici tenang we. Sok maneh ngahariring geura oge. Hayang ngadenge suara maneh. Buah kaung. Oh, buah eta. Buah kaung runtuyan ijem. Curuluk mah ketebak angin. Sebuah kaung eta ruruntuyan. Geningan mah ketebak angin. Buah kaung eta buah kaung. Ya ulah buah kaung wae atuh. Itu kumaha kata-katanya kumaha? Ulah buah kaung wae. Bacing sak laguna aja. Buah galinggem atuh. Oh, cisok. Pokona mah buah naon oge sanada laguna kitu cisok cik maneh. Buah kaung. Ruruntuyan. Tukang epot. Bener jem. Saruntuina. Dua. Saruntuina dua terus. Ulah kitu terus. Sasauran. Pilih abdi. Padua-dua. Oh si jauh aing. Sama biji kembar. Jam tamu sia. Beresan eta kacapina beresan. Sok sumputkeun. Kacapina tilepan. Buka pantona jam. Dah bang pantau tadi tulakan ieu atuh. Heeh, mangga atuh kitu saha di luar gitu. Saha? Punten, Mangga. araya kitu di lebat. Aya ieu keur molahan kacapi. Ini dirusaknya tapi Atuh buka atuh pantona. Oh, da teu ditulakan. Da pantauan bari nage. Kureregan teh. Coba reregan pinuh urut nyusut adai. Oh, si jem aduh. Mas. Mengelingi-lingi. Ayo kita masuk. Ya, Apa ya? apa ya? Masuk. Saya mau masuk. Ya. Iya. Lain orang mana teh jem? Tak. Orang jelekong. Orang jelekong mah terakhir itu.
Maaf Pak. Naon. Lain itu mau naon dipanggul jam. Granat. Oh iya, aja saya mau granat. Naon sih itu? Kamera Malik itu dulu. Punten Pak. Mangalingi naon di amparkeun eta amparkeun samakna jam sama pas samping maneh amparkeun. Iya laras kitu bumina Pak Cepot sareng Bi Ijem. Sumuhun mangalingi. Aduh, punya nih yuk. Tuh, masalah erek manjer. Mudah-mudahan ya, Cuk. Tadi sih ngadenge urang ngahaleuang. Oh, mudah-mudahan ya di jam. Potret manehna. Kamari mah. Bohongan. Siapa masih kena ngocoblakos dong gelo jam. Ih, kabina-bina cici. Eta buarek nyundatan anakna rek nanggap urang. Yo sok atuh tanya jam. Bade kamarana gitu. Ngahaja abdi teh. Aduh, tebih gininya bumi teh. Muhun dah. Nah cuma kejiji ka dieu atuh jauh mah. Ih, ulah sok emosi. Sanes abdi teh ngahaja aya keperyogian mun naroskeun saur pali ditu 2 pengkolan deui teh katang tos 17 pengkolan. Biasa ada di kampung mah curug ngeluh gitu teh. Oh eta teh istilahna. Nyatah didinya padahal pungka pengko nanyak mudun. Seueur alasan kamu mah neng teh caket nya cobi jara upami nengnya upami ngengekeun urang kampung nu teubi neng turun gunung nya tadi dinya cenah teubi caket cenah dinya tah curug teh balik ngeluh. Oh adi sorang mun nanyak modon. Iya. Abdi teh Anak mudun. abdi teh kieu karosannya. Ya, Abdi mohon. teh kataji ku jenengan Bapak sareng Tuang Rai sareng Garwa ieu. Nuhun. Bae kaleresan ti Kapaksa dikawin si teh kobi teh. Iya nu dipanggul teh sanes lemari. Naon itu teh neng? Sumun ti TV teh reporter anu dipanggul teh sanes ieu sanes lemari ieu teh kamera. Oh, syumuhun dupi teh pameget di mana cek? Katawis eta rambutna rada bule. Sekali. Waosna ge sami bule. Syumuhun eta irungna rada mancung saja cek. Rada nyari eta teh Mr. Kabulhaden. Mister Kabuladen. Mr. Kabulhaden. Oh, jam. Eta teh Mister lain Mister Kabulan. Bulan. Mister silakan memperkenalkan ini yang kita cari-cari sudah beberapa hari ternyata ketemu juga. Oh, terima kasih. Iya. Minta maaf saya tidak bisa bicara Sunda. Oh, tidak Tidak jadi soal. jam cuma nya kaharepnya jam aing mah teh bisa tepati bisa bahasa Indonesia cek. Saya tidak jadi soal. Saya juga tidak apa-apa. Iya. Saya mau cemarau sedikit. Iya. Jadi saya ini mau dikumahakeun. Ibu, Hah? ibunya tong waka ngawaler upami itu tacan rengse narosna. Ibu kedah ngaregepkeun. Oh, nyanya. Janten ibu Dupi abdi kedah ngahojeun. Upami itu nuju nyarios ya. Nuhun abdi kedah ngahojeun. Sanes. Kedah kumaha? Upami itu nuju narios abdi kudu ngisikan gitu. Sanes. Upami itu. Nah, makanya ngelemas ka aing make upami. Kabawakeun ku semua si jam. Jadi Bapak pun santai. punten ya Pak nya. Oh, jam. Ya teh wartawati. Apa sih wartawati? Oh, anu tukang lotek teh ya. Oh, bener. Anu sok nulis-nuliskeun anu nulis-nuliskeun naonnya geuning. Oh. Dina surat kabra. Surat kabar. Betul. Mohon betul. Saya juga tahu. Jadi itu surat kabra. Kabar. Seperti yang kita baca itu tempo dulu jam. Iya. Ya, PR. Tahu PR? Tahu. Naon? Bensin. PR nu sok dibaca teh ning kertas PR teh. PR teh singkatan tina pikiraneun. Bukan pikiran. Maksudnya PR itu singkatan dari surat kabar pikiran rakyat. Oh, pikiran rakyat geuning anu urang geus ngalangan teh ya. Jadi ieu teh meureun anu sok nulis-nuliskeun anu.
dia yang tulis, Tuan yang potret. Oh iya. Nah itu begitu. Saya yang nulis, Jadi- Tuan itu yang muncrut. Betul, betul. Jadi ibu ini yang menulis-nuliskan, ini yang ngeburusut muncrut. Ngeberejel. Gitu, Tajem. Begini, hari ini saya ada sedikit bahagia Ya. bahwa dapat tugas disuruh wawancara Nugarelo begitu. Iya, betul, betul. Saya juga ikut sedikit ngawur ya. Iya. Lupa lagi. Jadi Jadi maksud Bapak ini datangnya ke sini mau naon gitu. Mau apa saya kesini Pak Cepot? dia nanya ke aing ini. Bapak mau apa? Ya, Bapak. ya kita ini mau apa? Ibunya. Ibunya apa? Tolong pikirkan sama bapak saya. Apa baiknya? Jadi saya harus mikir di sini. Iya. Ya, saya pengen masuk televisi. Saya minta dipotret sama Tuan sama Ibu. Oh, maksudnya teh kieu meureun jem. Kumaha coba? Jadi urang teh diabuskeun karena televisi. Sianya Aduh teh. tah maneh teh awak gayana awak teh kudu dara dibegangan saeutik abeh rada abusna polisi karena TV. Karena TV. Jadi mana teh dibebeskeun huluna heula karena TV daeng teu. Aya liangan gitu. Aya angkat teh dina TV teh aya ijem leuleumpangan urang bisa lalajo zaman ayeuna teh geuning. Oh, gitu? Heeh. Kumaha teh kira-kirana? Hanya urang mah aya kira eta mah paeh mah awak urang teh heula. Mending kana drum gedean. Lain ieu teh rek disorot. Ijem jeung akang teh rek disorot. Oh. Laras gitu betul Tuan. Apa? Jadi Tuan. saya ini mau disorot betul. Kalau itu saya ini itu lagu. Saya ini si gembala sapi. Iya. Ya, kemudian yang disorotnya itu ya sapinya. Iya. Jadi apa? Jadi kalau sapi bikang mah sudah dijual kemarin. Sama ini Ya, Jem. ibu ini. Iya. Mana teh lain disogot sapi kemarin teh. Jadi nguruskeun sapi apa urang dek. Cenah. Aduh si cepet kumaha sih. Urang bingung ya Pot. Kumaha eta tuh? Maksudna ieu urang teh rek dikanu tipikeun lain. Heeh. Rek disinting. Nya. Nah, mau ke TV? Mau nyanyi, mau drama, mau joget, saya ikutan. Oh, ikut gelo. Betul, Pak. Ini bukan alat potret ini. Itu apa? Ini radio mau saya jual. Iya mah lain nu rek nyating aing tukang kredit geuning ijem. Keur beakeun ongkos keur balik ka Australia meureun. Jadi ibunya ini wartawati ini diam saja kenapa sih? Bu, kenapa ibu diam Jam. bae? Teu daek nyingkaso teh deuleu. Kunaon? Itu ngamlong bujurna. Abdi teh teu kiat. Ti ngabita donggap kieu ningal wajah bapak sareng Samohon? lucu. Nah lucu, dupi ibu teu daek nyingkah kunaon? Teu tiasa balilahan. Tiasa ingkah balilahan kunaon? Base. Oh, Base. Jadi ini dipercepat sedikit ya. Dipercepat Saya mau wawancara ke sini, ya. mau bertanya tentang kesenian di daerah ini ya. Iya. Menanyakan umur saya begitu barangkali. Jangan ngatur saya ya, gimana saya aja. Iya. Pertama-tama Tuan tanyakan bagaimana perusahaan saudara di sini. Jam jawab atau jam itu bisa ngejawab. Jadi tuan ini bekerja di Ragasi gitu nggak? Hah? Di Solokan? Saya tidak diragaji. Saya datang ke sini ya mau jual radio sama ROG Iya, untuk pulang. untuk masuk TV. Jadi liur euy. Ini Isa, saya jadi terbawa tidak balik gini. Tuan ngomongnya jangan pabaliut. Itu Pak Baliut sudah saya wawancara di sebelah sana. Oh sudah. Ya tinggal ini ibu sama ini. tadi. Disuguhan Pak Baliut. Tetangga orang Pak Iut.
Pak Iut teh geus disyuting Pak Baliut. Kieu Paknya. Tadi abdi tos ngawawancara sering itu ka Pak Baliut. Nya. Ayeuna kan turun ka Pak Pukis. Manawi tiasa pasiksa. Iya. Jadi kumaha atuh Jem teh? Supaya bicara kita enak, sebetulnya saya bisa bahasa Sunda sedikit-sedikit. Iya. Biasa bahasa Sunda Ari sedikit-sedikit. bisa mah Sunda wae atuh. Dengan seetik. Jadi kalau banyak saya sedikit pincal begitu. Belum masuk utang. Nyun. Jadi Bapak bule ini kalau banyak bicara bahasa Sunda sering muntah gitu. Tidak, saya tidak pakai yang luntur-luntur. Tidak. Iya. Ya kalau muntah itu kan luntur ya. Gunung Galunggung yang kemarin itu. Apa sih maksudnya Jem? Gimana nih Jem? Jem, Siti kalah nongeng, kumaha Cici? Bingung mikiran anak urang oge meuni, rasaan murag jantung urang kos kitu. Begini, saya berdua sama Non Isa ini mau memajukan saudara-saudari. Tuh gini, dek ngamajukeun urang terek diseret-seret. Sanes diseret-seret maksudna Pak. Kumaha, Bu? Bapak teh saleresna mainnya tos patale Pak. Kalucuan Bapak sareng kalucuan Ibu teh tos dumugi ka celuk ka aun-aun ka kocap ka jana pria ka jam paling angin-angin. Samun ti tahun sabaraha rupina badan ditaroskeun kitu nama. Betul. Tapi sebetulnya akan saya ambil fotonya dulu. Ya. Akan saya syuting dulu, coba itu bergaya dua-duanya. Iya, ya jam sok Iya. mana Cici Ibu na atuh tong. eta dangdos entong ngaosin jang anu. Cici diuk dina tak-tak aing maneh. Kiraku. Oh, sok sok nece kena tak-tak aing. Itu ininya itu apa Isa ini namanya apa? Tanduk. Anduk. Bukan di atas leher itu apa ini? Oh, kepala. Itu Kepala. hulu. Mastaka. Ya, hulu Hulu. kepala. Oh, di atas kepala. Ya. Oh, rambut namanya. Bukan, kalau rambut itu Apa? untuk sikat gigi di saya. Iya, ya betul jadi ijem teh naik karena tak-tak aing. Ye lain. Ini Bi Ijam maksudnya ya, di atas kepala apa namanya tadi? Rambut, Di bawah hidung, kumis, di bawah bibir, janggut, di terminal. bos. Begini, di film dulu sebentar ya. Ya, Siap? ya. Awas kalau saya bilang kamera, action, Ya. saudara diam ya. Ya. Awas siap 1, 2, Isa, celaka. Filmnya habis. Oh, sialan. Punya benang bol. Jadi filmna teh beak ijem. Itu kuhoe dina kursi teh dudut heulalanan. Kuhoe. Tali koloreknya tuh. Lain aya urut pepoean kemari. Aya tali rapia. Heeh. Aku Tak eta. boleh kalau digentos gol benang rapi gitu tuan. Rapi. Naon itu? Bisa ditukar kalau ada itu pita kaset juga bisa jadi film. Iya. Nanti jadi gelap. Jadi gelap. Nanti di TV-nya itu seperti air begitu. Iya. Biar Bagus. Hidung bisa pindah di telinga. Jadi hidung pindah di telinga. Begitu saja saya mau permisi. Ya, Oh ya. Sudah selesai. sudah. Kita sudah sama-sama tergejek begitu. Iya. Karena ini keadaan yang memaksa saya mau beli dulu film di 11. Oh iya iya Iya, iya. iya. Itu kan ada pom bensinnya. Ada di tukang lotek film. Oh iya iya silakan Pak. Ya. Isa, Ya. diselesaikan saja sama Anda ya. Baik. Saya mau pulang. Oh, Bang cepat punya untuk ongkos gitu. Ini saya nggak punya seperak-perak pun. Anda suka minta ongkos. Wah, Jam boga duit mana kira ongkos itu batur. aduh. Kurang asal wae jeung suwe kasemahan. Jam Enan kan. lain ke dia segedeng. Hampura we orang sering hampura tina saya pakasalahan ngaran-ngaran selaki jeung majikan. Bener. Nya. Orang syare ini mah.
aja karapitan petaplakeun teu dibantu dunungan petaplakeun teu dibantu Cikuray gunung Cikuray